nahan kahayang Masya Allah Karim syahwat-syahwat jeung kahayang-kahayang telah jadi dunia ieu moalila tahan kurang ke di akhirat lain teu kabeuli mobil mewah teh kabeuli tahan lain teu kabeuli baju bagus teh kabeuli tahan lain teu kabeuli awewe nu mana ge tapi kabeuli ditahan dek restoran mana ku aing didatangan bisa aya tapi ditahan nahan eta horengana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin al-ayat. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu maha suci nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in atba tabi'in al-mukarramun para alimil ulama para asatid para tokoh masyarakat bil khusus di tengah-tengah orang aya kiai sepuh Kiai Haji Udin ti Caringin oge Kiai Haji sepuh Kiai Haji Abdul Hamid Kiai Haji Amir Umar Bakri Kiai-kiai anu salesna anu kusim kuring teu disebatkeun namina sami-sami anu kusim kuring dimulyakeun tur mudah-mudahan aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oge ka Kiai Haji Nurjaya sebagai kiai trifungsi teh artinya mempunyai 3 fungsi. Hiji kiai pesantren, kedua kiai di kalangan hewan,
oge termasuk kiai pengatur acara nu teu pernah ngatur teu kakantun deui kiai anu candak simkuring kiai anu geus tenar di solear lain eta kiai pepen mudah-mudahan ulah aya buntutan amin bilu khusus pisan keluarga duka keluarga almarhum almaghfurlah guru simkuring sekaligus rerejagan simkuring yakni Kiai Haji Didi galayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah wengi ieu urang kempel di dieu khususna simkuring umumna urang sadayana dina raraga tahlil tahmid ngabesu ka almarhum nu geus aya di alam barzakh kusim kuring ditaros umurna sabaraha almarhum teh ternyata anom keneh kakarat 60 genep lamunnya hoki tu mah ojol jeung ieu ya maksudna ai ka Abah Haji Didi mah aya manfaatna hook biasa dari sieu bae lamun tadi nggak bisa mah gitu tadi tukar-tuker lah mendingan tuker wani norog samiliar samiliar wani kula menorog ya Allah ya Rabb kulantaran meureun umur mah lain ku sebab gering lain ku sebab susah lain ku sebab corona tapi ku sebab ajal atuh teu bisa dipungkir cunuk kana waktu ninggan kana mangsa moal ngaleuwihan sajengkal moal ngurangan sajengkal pas waktuna maka urang kumpul di dieu teh sing kaelingan ku anjeunna bahwa maot teh horeng ajal kulantaran maut ajal atuh teu bisa dibeli hayang panjang umur ku dunya teu bisa mun bisa meureun paharto ibu tin jajana mah sugih lain cara Kinurjaya Kinurjaya mah okosna we ngiring-ngiring kebo padahal mah kebo batur sugih Pak Harto mah tapi paeh komo RT mah koit selain paeh deui tapi nutisieun kana paeh mah santri mah teu sieun ka paeh malah rada ngarep-ngarepnya rada ngarep-ngarep paeh jelek kiai mah bohong
lantaran santri memboga keyakinan saenggeus paeh teh bakal senang, bakal nikmat, bakal ngeunaheun di jero kubur teh atuh di arep-arep paeh teh. Ai bangsa kos kieu mah ye ditawaran ge ye Bang Haji kuari lamun paeh daek. Embuh. Geus kajen atuh hirup bae terus batur parareh ge hirup bae daek. Teu puguh kan? Paeh embung hirup embung. Iyalah jelema teu boga wawasan. Teu boga tujuan. Ai santri mah kiai boga wawasan jeung tujuan eueuh kasieun. Eueuh kasieun. Abah Haji Didi teh waktu hirupna siga biasa bae, hartina berani ka maot teu berani henteu kos urang beki, tapi barangnya nangis maot mah nyana bebe Ki Nurjaya horeng ngeunaheun pae. Ayo sih gara ka dia tuh. Cak Ki Nurjaya ulah kakula cenah itu situ bae ladan. Ngeunaheun geus maot eta. Komo para mursalin, para anbiya, para syuhada, para sholihin, para aulia-aulia Allah dina Al-Qur'an geus dijelaskeun teu maot bal ahyaun hirup para aulia Allah walakin la tash'urun ngan aranjeun teu ngarti jeung teu nyaho. Kanyahoanana ngeunaheun di alam kubur teh ku para wali deui. Ja para wali malamun tahlil teh nu dihadiahanana hadir. Mun zarah ka kubur asal dihadiahan hadir. Biasa ngobrol. Si lamun zarah ngobrol sarua aja lagi jeung kuntilanak. Wali atuh ngahiji nyambung jeung wali deui, sholihin ngahiji jeung nyambung jeung para sholihin deui. Atuh kuntilanak ge jeung kuntilanak deui nyambung. Nah hiji entak lamun nyana zarah kula mah tilok milu embung aing mah nu hadiahna sa nyana teu hayang aing. Ya Allah ya Rabb, jadi yakin atuh horeng hirup di dunia teh sakeudeuh, hirup di dunia teh lah ngan sakiceuk. Sakumaha nu geus dijelaskeun bahwa negeri teh aya dua, hiji negeri dunia, dua negeri akhirat. Negeri dunia fana, rusak, semu jeung lalagaan heureureunya. Negeri anu hiji deui negeri anu bako ya ni negeri nu kekal tetep jeung abadi. Dibandingkeun dunia jeung akhirat, atuh dunia mah eueuh sabakatul hiber-hiber acan. Ja Al-Qur'an geus ngajelaskeun walal akhiratu khairul laka minal ula. Yakin akhirat eta leuwih bagus tibatan dunia.
geus atuh urang kuari kudu sibuk jang mengejar alam nu bako anu kekal. Kasibukan urang sapopoe teh kuari ieu tanya ka diri urang. Lobaan sibuk urusan dunia apakah lobaan sibuk urusan akhirat? Teu kudu kukula dijelaskeun urang bae masing-masing. Urang bae masing-masing awak. Ai sia sih sebenarnya lobaan sibuk urusan dunia apa lobaan sibuk urusan akhirat? Urang tananya ka diri urang. Mantap dunia lupang indah-indah na hirup lupang indah-indah nama santri. Sebab santri mah bisa nyeungseurekeun awak sorangan. Bisa nyeungseurekan awak sorangan. Nu mantak loba guyon ge santri mah loba guyon lantaran santri mah bisa nyeungseurekan awak sorangan, bisa nyeungseurekeun awak sorangan, jeung bisa seserian sorangan. Eta santri eta. Indahna jadi santri. Nikmatna jadi santri. Nu mantak encan sah jelema jadi santri, belah dituna jadi kiai, belah dituna jadi abuya lamun encan bisa seserian sorangan. Lamun geus bisa seserian sorangan eta kakarak santri asli. Kiai asli. Entek ulah kaget lamun Haji Pendi seserian. Nyana sok seserian sorangan. Sarua jadi sorangan, seri sorangan. Asal kurang obat, seserian sorangan. Ya gitu mantap diajak ka dieu tadi ngadahar obat heula. Obat penenang. Mantap nyana ieu kadeleuna kos sehat padahal mah masyaallah. Tuh ya. Santri mah bisa seserian nyeungseurekeun sorangan. Lamun geus bisa seri nyeungseurekeun sorangan hebat. Santri mah ka masjid. Tuluy kaluar ti masjid. Dula-duluy ngana. Sendal ka mana? Eueuh sakira aya ge ieu sendal kulit mantap. Ya Allah, mulai kuliahna dipake benang salengkah dua lengkah nyana ngahaneng ji tolol aing boloon aing aing sendal aing jepit ku daun balik make sendal kulit ji nyana ge seserian sorangan kan goblok ieu aing teu jadilah eta kan santri bener. Santri bener, ai sieu mah kan terus harina. Nah, bedana santri jeung sieu eta kos kitu. Malah mah bebeja ka babaturanna, eueuh sendal aing ngejepit aya ieu, mantap. Eta bari seserian, pan jahanam di babauku nyana eta. Tuh, santri bisa nyeungseurekeun awak sorang. Ketika santri wauh jeung hiji awewe di deketan kumanehanana geus jelas awewena bogoheun ja santri maka rasep nu kasep toel kumanehanana wajarlah aya hijab make baju ditoel kumanehanana terus noel deui kan awewena mulai cek jana ji aing kos nu teu ngaji bae goblok meureun awak aing masyaallah pan aing mah ngaji kieu bae kieu bae ge atuh kunaon aing noel nyana noel ku aing diteruskeun wa teu beres mah neng hampurannya neng nya lantaran akak mah kieu ge santri ieu teh pan urang can nikah kos kieu teh haram neng geus hampurannya neng nya neng balik ka ditu aju
kakak mah deka pondok deh Masya Allah cakena iya awak aing ku tolol-tolol teh seserian sorangan ya na tak eta kan santri bener tah coba sih ya. Ayo coba boro-boro nu daekeun ka dieu sia ka dieu ye goblok aing geus beak ka dieu itu melet sia jadi pelet ya teu daekeun ya dipaksa kan eta kan ngaranna teu eling tuh bedana santri. Masya Allah indahnya jadi santri mantep bisa yang serikeun sorangan bisa yang cerikeun sorangan eta gambaran-gambaran anu rendah belah dituna tengah peuting nyana tafakur ulah kang ngomong sih bacaling santri aing mah kerja di tak jeung santri bego. Atuh aing mah jeung santri ya. Ya Allah, ya ge diajak aing supaya jadi santri. Aduh, merenung tengah peuting teh Masya Allah. Santri mah langsung renungan anak kunaon batur geus karawin aing encan. Jadi awak teh jore-jore teuing. Kunaon atuh nanya ka situ teu daekeun situ teu daekeun. Awak sia teh. Tuh kan ceuriknya teh. Tapi kembali deui geus aya di Lauhil Mahfuz. Tuh kan indah bae santri mah. Yo moal datang ka teu kawin ka jeung kumaha. Geus aing mah nungguan takdir. Eta indahna jadi santri eueuh we sedih eueuh tah kejadian maut sigana sarardih teh padahal ketika ingat wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala eueuh sedih geus aya aturan Allah tah nikmatna jadi santri teh kos kitu coba lamun teh jadi santri ka imah aya nu menta cai teu bisa ditanya diajak ku dulur-dulurna kunaon ieu 20 poe ka tukang ieu pamajikanana maot aju kuari can bisa ditanya mas santren teu eta tadi henteu cek Masya Allah akibat teu mas santren kos kitu santri pamajikanna maot ya sejuta ganti aya ya tenang santri eueuh riweuhnya nama dek nu jangkung dek nu pendek dek nu bede pokona dek nu kunyin aya batak tenang kadeleula siga nu sedih teu aya santri sebabna kembali ka Sang Khaliq Masya Allah boro-boro segede santri segede ustad segede kiai jelema nu sok biasa ngaji bae ge asal ngaji bae kadeleuna siga nu sedih teu aya ka dituna asal geus beres kembali ka Allah nikmat geuna tilok merontak ngahayang-hayang di luar aturan Allah tara aya sakumaha Kangjeng Nabi Sulaiman alaihi salam hiji rasul hiji nabi anu moal aya tandingna datang ka kiamat gagah aya di Kangjeng Nabi Sulaiman sugih aya di Kangjeng Nabi Sulaiman pinter da puguh nabi saha tandingna moal aya bisa ngobrol teh lain jeung manusia bae jeung hewan bisa ngobrol jeung tatangkalan bisa ngobrol jeung angin bisa ngobrol jeung setan bisa ngobrol ieu kehebatan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam begitu datang waktu lebaran Kangjeng Nabi Sulaiman ngobrol jeung beo begitu ngobrol cak manuk beo teh dunungan ieu teh pan lebaran aya naon memang
kula rindu jasa kadulur-dulur kula nu di jauh minta izin hayang mudik gak boleh pulang kampung hebat presiden orang mah atuh mudik tuh menang pulang kampung boleh seperti eta lah udah sok serius ya tuh tah oh cek Kanjeng Nabi Sulaiman sabaraha poe eta ka ditu ka lembur sabulan abdi di perjalanan jadi lamun bolak-balik 2 bulan oh cek Kanjeng Nabi Sulaiman geus atuh kuari mah diberet 3 bulan balik sabulan jang ka di sabulan jang di imah sabulan alhamdulillah cak beo nuhun dudungan abdi pamit balik hiji manuk anu istimewa beo teh gede teh sabaraha tapi mahal hargana ieu beo mentak di Turki mah di Turki jadi kaheureyan manuk beo teh ku hiji wali hiji mangsa seorang wali mawa manuk beo ke pasar dijual lantaran bisaan jasa ngomong nata manuk beo teh datang ka dijual 1.000 dinar uang emas Masya Allah bayar isukna nyana mawa kalkum mawa kotok kalkum ka pasar hayang lakuna 1.000 dinar di sarua bae nu kamari meuli beo teh ka dieu tah beuli man eta naon kalkum atuh kalkum mah teu hayang aing kudu 1.000 pan leuwih gede ti beo leuwih gede leuwih bagus kalkum mah sorana ge atuh pan hebat masa sih murah wabeh jelema embung ka kalkum mah hayang ge beo horenganan loba kabisa beo di Nurjaya ge sakieu ge lain beo bebeoan doang lumayan kan nyana ai maling buntut-buntut bae mah bisa tuh kan tuh ari sieu mah kalkum atuh deuk sanu meuli coba ayo atuh kalkum boro-boro dijual dibikin ge ka urang Cisokat cak urang Cisokat teu hanai aing mah teu hayang bong aing kalkung kos kitu ieu di jerona aya makna tersendiri manuk aya nu leutik mahal beo mahal tapi aya nu gede manuk-manuk jeung hayam-hayam nu teu bermakna mah murah eta keur carita ukuran dunia cerita ukuran akhirat ge sarua bae gitulah teangan makna-makna supaya diri urang teh mahal tarolah urusan dunia mah gampang mahal teh menurut Allah mahal teh menurut Nabi Allah mahal teh menurut kekasih-kekasih Allah eta tah ngamahalkeun makna moal bisa di sakolaan tama dunia kabeh ge ngamahalkeun makna sugan kuari aya di pendidikan perwira datang ka jadi jenderal ya brigadir jenderal letnan jenderal mayor jenderal makna dunia tama kabeh makna nu di jero nama moal bisa diraih kecuali ibtidakna di pondok pesantren kadeleuna hina kadeleuna di bawah sederhana mun dipandang ku mata nu ieu tapi lamun dipandang ku mata nu ieu Masya Allah eta santri-santri teh ternyata pengisi surga sieun mah kalkum sieun mah ya aduh hayang ka surga teh kalkum mah hese kajen kukuah ya Allah
keceritakan manuk beo teh mudik datang ka imah teh atuh dibagiakeun ka lemburna ku dulur-dulur jeung rekan-rekan berikut tetangga-tetanggana terasa sakedeung sabulan teh lantaran loba kanikmatan jeung kaindahan-kaindahan kiruk urang teh kitu lamun urang nikmat contona urang jadi panganten sapeting asa samenit tapi lamun urang nyeri huntu sapeting sakumaha 10 tahun nyeri huntu mangalayan eueuh pan delok aya nu ngalayan ka mana nyeri huntu tah ieu ya gering pangjore-jorena nyeri huntu tah eta sabulan sakedeung lantaran kanikmatan kapanggih jeung dulur kapanggih jeung rekan kapanggih jeung tatangga senda gurau nikmat sabulan teh teu karasa geus datang deui ka waktu balik duh cak beo sagedeung amat ieu nyana hayang mawa oleh-oleh jang raja naon nu paling dipake karesep sedengkeun di kerajaan mah nu ngaran dahareun inuman pake geus teh kudu dicaritakeun naon isi oleh-oleh aya tah nu boga beo ieu aya hiji cai ngaranna cai kahuripan lamun diinum ku saha bae ieu bakalna moal paeh-paeh tah cak beo ieu mantep ya jang oleh-oleh raja mah ieu hei geus langsung diasupkeun kana botol litik haju ditalikeun kana jangjangna beo pamit selamat tinggal saudara rekan ahli-ahli kula endek berangkat di ka istana untuk melaksanakan tugas sebagai satpam beo teh berangkat Kangjeng Nabi Sulaiman geus kieu bae beo can datang ya geus datang ka waktu datang lamun eueuh poe ieu waing disusul melalui angin jeung melalui setan-setan berangkat Kangjeng Nabi Sulaiman ya setan ya jin ya angin teu kebal datang beo assalamualaikum waalaikumsalam woi maneh beo muhun tuan raja ditanya kumaha kaayaan di itu cerita beo bahagia luar biasa terakhir cek beo kula teu boga oleh-oleh nanaon jasa segala aya di dieu mah ngan ieu be boga oleh-oleh teh cai kahuripan cek Kangjeng Nabi Sulaiman ieu fungsina naon ieu fungsina lamun diinum ku tuan raja teh ieu moal paeh-paeh panjang umur datang ke hampir kiamat. Nah, mantep cek Kangjeng Nabi Sulaiman. Gas, terima. Tapi Kangjeng Nabi Sulaiman kan ngayakeun musyawarah. Di Indonesia kan aya permusyawaratan. Bacakan musya, Pancasila. Rakyat. Gegeraan atuh rakyat. Sia geus kolot kudu nyaho. Bodoh di bawah bae. Tekuarikan ieu keur dirancang undang-undang melalui permusyawaratan wakil-wakil urang berbagai praksi geus ngaluarkeun ide-ide tinggal menunggu setuju apa henteu ketuhanan yang maha esa guru aing orang Jogja baheula satu ketuhanan yang maha esa orang Jogja betul bisa esa ya nah ya ieu dek diganti rancangan undang-undang teh mangga bae dek diganti ge tetep bae negara sangkilang rancangan undang-undang diganti urang mah kitabna tetep Al-Qur'anul Karim rukun wuduna tetep bermazhab Imam Syafi'i rukun salatna terus puasana dan lain sebagainya apakah riweuh henteu
sebab daun santri mah digaji digaji yang jadi nanaon hiji be santri mah embung jadi nanaon hayang jadi ahli Allah. Iya Allah emang sih ya kalku mah bae da loba hayangnya nama santri mah teu hayang suka jadi guru teu hayang jangan jadi muid teu hayang suka jadi DPR embung dipaksakeun ge teu boga ijazah teu hayang santri hiji be hayang jadi ahli Allah beri kak bulu aing ngadengen lagi kos bener teh gitu tah. Dah hebat dah santri. Masya Allah. Guys, ulah jaritakeun urusan negara teh mah anu ngageugeuh. Sabodo maranehanana kege karasa ku urang kabehan. Di mana diganti? Ya pasti urang ge atuh. Ih, si masuk atuh ngarembel bae. Ih, kos jagoan bae sia. Keheula. Malah aya rubat ribut di Indonesia mah. Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Bey mantep. Guys, ulah pikiran kos kitu maksudna. Kae sakedeung deui. Ieu mah urang we nyaritakeun teh Kanjeng Nabi Sulaiman musyawarah jeung manusia nu aya di istana, jeung jin nu aya di istana, jeung hewan-hewan anu aya di lingkungan istana. Kumaha ieu beo mawa oleh-oleh cai kahuripan lamun diinum ieu kaula panjang umur mendekati kana kiamat. Kumaha kira-kira? Wow, manusia kabeh satuju, jin satuju, hewan-hewan satuju kabeh. Sebab Tuan Raja mah maharaja. Pinter aya di Tuan, adil aya di Tuan, sagala rupa aya di Tuan. Geus kami mah satuju panjang umur. Kabeh satuju ngan aya manuk kokok beluk. Di dia manuk kokok beluk naon? Sarua? Manuk kokok beluk. Paingan banget da kos kokok beluk. Ieu rajana ye. Cak manuk kokok beluk. Ke Tuan Raja heulana. Manusia kabeh satuju, jin satuju, hewan-hewan satuju. Ulama ya nyebutkan teh satuju besi kula di brendel cara di MPR kamari cara di pusat di brendel datang ka kuari teh direnggenkeun apa bahasana direnggenkeun nya urang dieu teh mangaranna direnggenkeun heula ulah dilanjut teh lanang tapi kieu cek manuk kokok beluk Tuan Raja milu beh heula jeung kula yuk ka mana ayo milu diajak ke hiji tangkal kayu gede aya gowok di dinya tah ieu aki-aki nu aya di gowok gede babaturangna ngan kula doang nyana ieu geus teu daya teu upaya geus sabaratus taun meureun nyana gara-gara nginum cai kahuripan kuari jadi ieu teu bisa ka mana batur geus paraeh kabeh nyana tinggal kicep bae kieu tah Tuan daek gitu hayang ai cak Kanjeng Nabi Sulaiman Tuan ge lamun nginum eta bakal kos kieu bung cak Kanjeng Nabi Sulaiman bung geus kos eta dimusyawarahkan deui dimusyawarahkeun di MPR kumaha rancangan undang-undang salah aing kumaha urusanana cai kahuripan tetap cek manusia jin dan hewan inum Tuan datang ke mana coba kekuatanana lantaran Tuan mah adil didinya malaikat Jibril turun langsung dia tepak ku malaikat Jibril besi diinum plek bepes cek nginum saya numpak Jibril hampura Jibril suganti si Pepen dibunuh gua ingat si kalkum itu mana naonan itu akhirnya ulahan ku malaikat Jibril cek Kanjeng Nabi Sulaiman emang ulah panjang umur Masya Allah cek malaikat Jibril bisa bae ajeun tanpa nginum ci kahuripan menta ka Gusti Allah ja Allah magdeudeun jeung nyaaeun tetapi naon hartina panjang umur ai bakal okos anu digowok mah ijah ya
cek Kangjeng Nabi Sulaiman aga satu henteu lah. Nah ieu Kangjeng Nabi Sulaiman bae ge hendak dipanjangkeun umur melalui permusawarahan ditepak ku malaikat Jibril ulah ieu ge sarua si ge pan hayang panjang umur urang doakeun yuk mudah-mudahan amin ndek naon deui atuh hirup di dunia ndek naon deui ya sanajan kawin deui ya kadeuleuna doang gagah ge buktina si itu nangis merengut bae salah aing cek ye milih si eta ngatu kalkum ngaranna tak itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ternyata horegaran cek Kangjeng Nabi Sulaiman ulah hayang panjang umur ulah hayang pendek umur urang pasrah bae ka Gusti Allah kumaha ajal bae nu penting salila hirup urang ibadah ka Gusti Allah sebab Allah janji ketika urang jadi kekasih Allah Allah geus nyadiakeun sorga ketika urang jadi hamba Allah anu maksiat bahkan urang teh jadi hamba iblis bakal disadiakeun ku Gusti Allah neraka pintu surga nu kahiji di luhur lawangna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pintu nomor kahiji eta Masya Allah diperuntukkeun jang saha eta pintu hek nomor hiji eta mah jang anbiya wal mursalin wasyuhada wassalihin khusus eueuh jalan bangsa kalkum asup ka dinya teu bisa khusus pintu surga nomor kedua babul musallin lawang paranti jelema-jelema nu salat cuman salatna bikamalis salat dengan mengerjakan salat anu sempurna zahiran wa batina zahirna sesuai jeung syariat syarat rukunna batinna ketika salat bener-bener tawadu ka Gusti Allah teu inget ka sisi ka gigir geus disadiakeun babna khusus babul musolli tinggal ragap bae aing asup moal ka kalawang eta asup ta moal ya aing ka lawang eta atuh tinggal ku urang bae dikira-kira salat aing urang kos kumaha salat anu bakal asup ka dinya khusus salatna anu ketika Allahu Akbar geus teu inget kana naon inget ka Allah bae 4 rakaat teh inget ka Allah bae magrib 3 rakaat inget ka Allah isya 4 rakaat inget ka Allah bae salila salat subuh 2 rakaat inget ka Allah tah bakalna asupna kalawang eta eueuh harepan sih geus 180 derajat eueuh harepan atuh jara salat ka karak Allahu Akbar karung goni nu kadeuleu karung ayam nu kadeuleu berbagai karung ai keur teu salat poho ka karung ai keur salat inget iyalah jelema nu salat bakal disiksa ku salat normal babul musallin ya Allah daripada ikat sapi saya mah hasud meureun nya nomor katilu babul muzakkin lawang paranti jelema-jelema nu ngazakat anu ngazakatna jeung anu sedekahna bitayyibi anfusihim kalawan bersih hatena ikhlas zakatna ikhlas sedekahna ikhlas bebereanana ikhlas bakal dihususkeun lawangna babul muzakkin nah iya urang ketika kitu naon ngaranna panen meunang 1 ton minimal geus dipersiapkeun jang zakatna komaha leuwih maka dit wah geus disiap-siap
kurang dagang itu kene nisab ya teh siapkeun zakat segala rupa urang boga kaleuwihan siap-siapkeun ku urang jang fakir miskin jang fuqara masakin jang yatim piatu. Nah ieu khusus bakal nalawangna lawang muzakir sigis uhar pandai bae can pernah kadenge di lemburna nyana ngazakat can pernah we kadenge malah zakat nu batur dicokotan harapan Allah gari Masya Allah nomor katilu le sorga teh babul amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar jang anu al amiruna bil ma'ruf wan nahuna anil munkar anu selalu ditahan karena kehadean ngalarang karena kamunkaran pokoknya anu di dunia na amar ma'ruf nahi munkar tanpa pamrih di mana baik iraha baik resikona disiapkan kumana tembak sekalipun penjara sekalipun dipiceun sekalipun pokoknya aing mah neangan kariduan Gusti melalui amar ma'ruf nahi munkar geus disiapkeun ku Gusti Allah lawangna babul amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar luar pandai encan boga lawangnya na ieu urang makan rada dari resta aya setik bae mah setik aya lah pokona bae sieun eueuh suama sakali tika hiji datang kakak opat can aya bau-bau asana kanu itu wa kanu hiji deui tah ya ya Allah ya Rabb lawang selanjutnya ini adalah lawang anu babun nahyi anis syahwat bab atau lawang nahan kahaya ieu mah hese wah hese jasa nahan kahayang Masya Allah karim syahwat jeung kahayang telah jadi dunia ieu moal lila tahan kurang ke di akhirat lain teu kabeuli mobil mewah teh kabeuli tahan lain teu kabeuli baju bagus teh kabeuli tahan lain teu kabeuli awewe nu mana ge tapi kabeuli ditahan dek restoran mana ku aing didatangan bisa aya tapi ditahan nahan eta horenganan bakal ngajadikeun cukang lantaran lawangna khusus ke di akhirat babun nahyi anis syahwat ya Allah ya Rabbi encan kabagian lawang keneh bae kinur jage kiceup mana ya ieu mana ya keur ngintip can aya can aya tuh kinur jaya encan komo sia oh jauh jasa teman tuh aduh ieu kiai can aya komo eta ya Allah ya Rabb Masya Allah karim ieu panghese-hese na urang titah ieu teh belajar nahan nafsu Masya Allah salila hirup mal bisa urang nahan nafsu lamun henteu dilalanyahan heula cara ngalalanyahan nahan nafsu pondok pesantren tadi pondok pesantren teh jangan ngalalanyahan nahan nafsu boro-boro keur teu boga keur bogana ge henteu kokomoan ieu tah mahalna jadi santri teh mahal jadi santri teh lantaran lain sakadar bisa ngaji ai sakadar bisa ngaji mah gampang ngaca Quran ti mimiti ngejah nyambungkeun terus makharijul hurufna jeung lagamna gampang ngalaksanakeunana nu dibaca nu hese kitab laon garan-garan geus diaji mah Sepinah takrib riyad terus fatul muin belah dituna kitab-kitab nu juara anggotan bisa dibaca tapi nahan nafsuna nu hese ya Allah ya Rabb nu mantak laluhur ge Ki Asnawi Carini Syekh Abdul Karim
Ki Abdul Halim kabelah dina guru urang Abah Ucu ngajina sarua betul mungkin kitu-kitu kene tapi kadeleuna kesederhanaan lain teu kabelieun nya mobil teh lain teu kabelieun nya baju bagus teh jang naon atuh ja bakal ditinggalkeun tah boga pikiran kitu ieu hese teh tah boga pikiran kos kitu tah ya Allah ya Rabb Abuya Cidahu tilau kawamana di baheula teh urang ka ditu teh memandang manehana teh keur salat teh ka ditu teh keur ngaji keur salat nah atau manehanana teh teu bisaeun cara batur bisaeun tapi deuk naon lah nahan nafsu ai sieu mah lain nahan nafsu sieu mah eueuh jadi eueuh lain eueuh nafsuan eueuh hayang mobil bagus cakna lah atuh kajen kuku mah ge bisa eueuh hayang dahar ngeunah lah kumaha bisa eueuh jang meulina beda tuh ya nahan nafsu Masya Allah Karim nah ieu urang belajar nahan nafsu nu hese teh nu mantak karasa hese lah teh ketika urang terjun cik aing coba jahot coba ieu ngelawan nafsu kakarak saselehna kanyahoan ku diri sorangan lumatak Allah ngutus nabi lumatak Allah ngutus para syuhada lumatak Allah ngutus para aulia Allah belah dieuna Allah ngutus para kiai ndek naon ieu jang menggali sesuatu anu aya di diri manusia ieu teh aya harta anu terpendam di diri manusia anu lamun teu digali bakal nyelonong tuh kafir mun teu digali bakal bablas tuh munafik mun teu digali bakal nyelonong terus tuh para jenderal anu kebablasan lamun teu digali bakal bahaya tuh para polisi-polisi anu teu mawas diri lamun teu digali tuh DPR anu henteu digali dirina bakal bahaya kabeh ge boro-boro eta DPR, polisi, TNI, pemerintah, kiai ge nu teu ngagali dirina mah pagon. Kalau ngomong sia. Aing keur serius ya. Tuh. Allah ngutus setiap saat wali-wali Allah. Allah ngutus setiap saat para ulama-ulama jang naon eta menggali dirina menggali harta-harta anu terpendam di masyarakat mantap kiai eta aya dua fungsina hiji menggali diri sorangan kadua menggali masyarakat makin hebat menggali diri makin hebat engke bakal menggali masyarakatnya sanajan dihenteu-henteu ge kitu bae teh kiai mah sebab utusan Allah ketika kiai geus bisa menggali diri kapanggi oh jahe nafsu teh seakan wujud bisa disingkirkeun nafsu teh si ieu teh nafsu teh nafsul ammaratu bisu ieu teh nafsul kamilah bisa kanyahoan bakalna lantaran geus digali ketika digali maka manehanana panceg ka Gusti Allah mantep geus dina mantep nanyana bakal ka bawah masyarakat teh kamantepan ku kamantepan dirina aya kiai anu keur ngiaina hebat mantep ditaluturkeun nu nanya rukun wudu rukun salat puasa haji jeung sajabana belah dieuna kiai teh jadi DPR aya tah di ditu teh mah di Lampung di dieu mah eueuh kiai anu kokomoan jadi DPR paling jadi MUI MUI ge teh semi kiai teh ge tah kacaritakeun waktu kerja di kiai mah hebat eta manehanana baharang kuari jadi DPR hebat tetap hebat tetapi kahebatanana teh kuari geus bisa dibohongan ku sorangan nu tadina digali diri sehingga dikiaikeun ku batur kuari dikiaikeun teh ngan sungut doang di jero kolbuna para masyarakat teu nyaikeun aslina mah lantaran naon lantaran eta teh tadi penggalianana geus katutupan Gus Dur
dongeng aya kiai jadi DPR haju berjamaah salat nu berjamaah na aya TNI karena kiai polisi hakim jeung murid-muridna nyana kan imam bisa we Gus Dur ieu ngaranna almarhum almaghfurlah begitu nyana jadi imam tegep terus ruku menang 2 rakaat aya kadengnya suara tit bom itu Masya Allah terus we sholat beres sholat kan lain wiridan nyana nanya siapa tadi yang kentut siapa di antara makmum yang kentut ngaku ayo cepat kalau kentut ngaku jangan sampai gak ngaku ayo siapa yang lantaran Bandung ngaku polisi nangtung saya polisi kemudian dia hakim saya juga hakim coba segera siapa yang tadi kentut ngaku ngaku cek polisi ayo sumpah seorang demi Allah saya tidak kentut ini demi Allah saya tidak kentut ini demi Allah jajaran kahiji disumpah kabeh jajaran kedua demi Allah saya tidak kentut jajaran katilu gitu kayaknya tidak ada yang kentut ini cek polisi ulah-ulah imam akhirnya imam ditanya Pak Kiai mohon maaf ini semua siap sumpah semua dia berani sumpah demi Allah tidak kentut bagaimana Pak Kiai kentut apa enggak sekarang ini yang lain mah tegap demi Allah tidak kentut demi Allah tidak kentut bagaimana Kiai demi Allah lah saya juga enggak kentut lah horenganan imam nu itu jadi imam nu baheula tegep teh ya kuari mah barang jadi DPR nyana bisa membohongi diri jadi kuari mah demi Allah lah enggak juga saya juga beda kan imam mah demi Allah saya tidak kentut demi Allah saya tidak kentut imam mah sama enggak lah polisi kan caho yes iya itu kan dulu banyak setan hitut itu kan kajawan nah iya dongeng Gus Dur bisa ada sabak sudah lain naon kiai ketika eureun jadi kiaina jadi DPR bisa membohongi diri sumpah nangis ngabohongan diri sorangan penggalian diri dah nutup boro-boro jang batur mana nu percaya ku ari ka kiai nu aya di DPR tek ceuli mana nu percaya ku ari ka kiai nu aya di MPR tek ceuli sebab lawan Gus Dur geus ngagambarkeun model tadi nyana nu hitut nyana nu sumpah enggak lah masa saya kentut padahal jadi itu itu ya itu sebagai gambaran teu kudu di DPR bae dimui ge sarua teu kudu dimui bae di tukang kebo ge sarua lah pokona mah tukang karung mah teu biangna teh mah biang bohong teh mah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah na ieu nu hese ge ieu menggali sedangkeun deuk gagali sumur kudu ahlina deuk gagali di Citorek emas kudu ahlina deuk gagali tuh di Sulawesi tentang batu bara Kalibatan batu bara kudu ahlina komo ieu deuk ngagali sesuatu nu terpendam naon ieu hak nu aya di kolbu iyalah nu aya di kolbu naon sifat ilahiyah kepangeranan pengertian artina pengakuan bahwa pangeran teh Allah saha nu ngagali eta lamun lain kiai nu ngagali pangeran teh Allah kiai diperuntukkan ku Gusti Allah ka dunya selain nabi penerusna warasatul anbiya ialah para aulia Allah para kiai nu mantak luhurna kiai kunaon eta batur mah ngagali sumur hayang cai batur mah ngagali teh ngagali taneuh hayang emas batur mah ngagali teh ngagali taneuh hayang batu bara jeung logam-logam nu sejenna urusanna dunia tapi kiai mah
menggali kolbu manusia supaya mengaku pangeran teh Allah mahal jasa. Saenggeus ngarti pangeran Allah teh aya syariatna dituntun ku kiai teh. Ya Allah, mahal amat makna kiai. Saenggeus dituntun melalui syariat, dituntun ku kiai teh supaya muantap keyakinanana melalui ilmu thariqah, tuntun ku kiai. Makna kiai teh lain sambarangan lantaran hendak nyalametkeun manusia ti seuneu neraka nu lawang sorgana geus dipersiapkeun sakumaha tadi. Asal bisa ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kiai mah lamun deuk maot, tapi kiaina lain kiai nu DPR tadi tah. Lain kiai anu osok ngagigiring kebo lain. Lain kiai lain kiai anu osok kalkum lain. Tambah kiai monyet. Tah, kiai emang kumaha gitu. Di Al-Qur'an tadi geus dijelaskeun. Ketika berbaring kieu urang teh nyaho bakalna tek lapoek. Aya suara irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Diomongkeun teh irji'i nafsu balik maneh ka pangeran maneh. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Saat etala sang kiai belah ditunda mawali lantaran geus aya suara ngan hese dicaritakeunana suara eta mah nu nyaho Imam Ghazali, nu nyaho Tuan Syabdul Qadir, nu nyaho sederetan wali-wali Allah anu kula mangan sakadar nyampaikeun hungkul. Tah begitu irji'i ila rabbiki ti harita ta sang kiai mah pepegatan jeung dunia teu hayang aing kana dunia. Pepegatan jeung makhluk teu hayang aing jeung makhluk. Keur masa hirup nambah teu pati bisa, tapi ketika geus aya suara Pedi irji'i balik sia ka ditu ka kuburan nyololong sia sorangan. Lain deui lain kiai masalahna ieu mah sesemperan di ditu. Di mana tadi? Solean. Atuh moal tapi kiai mah Kendor Jaya irji'i henteu diteruskeun pagoh. Tah kididi irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Langsung tah loba jelema nu diangkat jadi kekasih Allah teh deuk sakarat lantaran ngadenge irji'i ila rabbiki. Aing teh teu bisa keur hirup mah. Tapi ieu aya sen irji'i ila rabbik, irji'i ila rabbik, irji'i ila rabbik radiyatan mardiyah. Saat eta ditunggu ku malaikat begitu pas eueuh di jero hatena fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dicabut nyawana geus eueuh karesep kana dunia. Keuntungan santri, keuntungan ustad, keuntungan kiai. Masya Allah, sebabnya naon diperuntukkan ku Gusti Allah jangan gali kolbu manusia. Nah, naon coba dalilna? Tah pondok pesantren. Naon coba dalilna? Tuh majelis taklim. Naon coba dalilna? Eta murid-murid santerona. Eta teh hasil galian-galian daripada kiai. Masya Allah. Lamun urang jaritakeun guru-guru urang ngagali diri urang, nu tadina teh nyaho ka mubtada jadi nyaho, nu tadina teh nyaho ka fa'il jadi nyaho, urusan maca belah dieuna urusan syariat. Sasaratan jeung rukuna belah dituna terus, bahkan dituntun urang soal zikir nu mantep ka Gusti Allah. Ieu nu mahalna. Moal aya di sekolahan, moal aya di pendidikan prawira. Dasar urang mah teu ngaji meureunna teu sakola. Naon coba sakola luhur naon ngaranna? Universitas. Ye, odob sia. Aing mah keur nyaritakeun tentara, polisi tah. Naon sakolahanna ngaranna? Tih. Tudak tunjuk. Bodoh dibawa ka kalangan. Gitulah para jamaah kaum muslimin.
betapa untungnya jadi seorang kiai sebabnya penggali kolbu urang muridna tatanggana jeung sajabana modalna urang asal cinta ka ahli Allah urang bakal dihijikeun jeung maranehanana walaupun teu datang karena naon nu dimaksud ya penting urang hiji teh modal kos kieu urang ya Allah ya Rabbi ieu teh urang teh tanda cinta urang teh ka ahli Allah geus dihijikeun. Nah nu tadi teh eta teh aya babun nahyan syahwat teu bisa urang tapi hulu urangna bisa engke kapan kieu cak Kangjeng Nabi teh kiai ka dieu ayo ka dieu naon ulah waka ka sorga maneh teangan heula murid-murid sanu ngaku murid ka sia heula ayo dibere tilok pun ku sia pokoknya mah mahal pakai iya si kiai teh geus aya eskana kudu ka sorga lawangna geus jelas tapi cak Kangjeng Nabi ulah waka berangkat teangan heula murid keuntunganna di dinya urang boga keyakinan masyaallah nu cak Kangjeng Nabi ke teangan kula di mana cek Siti Fatimah teangan di dua tempat hiji di mizan nomor kedua di sirat sakitu bae geus teangan. Nah eta Kangjeng Nabi teh mere mandat ka para aulia-aulia Allah, mere mandat ka para ulama-ulama sholihin. Nah, iyalah keuntunganana murid-murid anu bener-bener cinta mahabbah ka ahli Allah. Di duniana urang mah biasa bae ibadah tapi di akhiratna digupai ku guru nu ahli Allah. Ih sia mah geus cicing lanan. Henteu aing mah henteu. Kadia nggak beres. Ya Allah ya Rabb, Masya Allah nikmatnya luar biasa. Ketika orang dihijikan jeung ahli-ahli Allah di bawah bendera Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sa'iri. Kos kitulah tuh nya. Bab santri mah kan di duniana loba pikaseureun saudara santri mah. Okos hebat padahal henteu. Santri, okos teh hebat padahal hebat. Satu ketika aya jelema ribut di lapangan main bola. Lantaran eta teh tadi beureun offset. Dilangsungkeun wae. Ribut lah. Wah, ribut gelut. Langsung santri bakal terundang sebab jana aya amar ma'ruf nahi munkar. Komo urang Cisoka mah. Atuh pelor beak mantap. Datang ke bengkel sepeda baringungeun ge. Kekurangan pelor. Aduh ya Allah ya Rabb. Nah, si santri langsung mah, "Pisah, jangan ribut. Pisah, jangan ribut." Aya jelema buragetkeun biasa pan ka santri, leutik-leutik sia. Leutik kene sia geus misa-misa keun kieu, langsung belati. Set. Potong belati potong bu cak jawara lain lalagani budak santri datang ka potong kieu langsung kaget sama-sama aya santri sia aing ge potong tah belati tah nginggir sia geus bahaya sia bahaya geus langsung tulak cak alhamdulillah langsung babaturan datang sia hebat amat nyawa aing hebat nya henteu padahal sia eta belati bisa potong aing pan leutik make samping bodek. Jadi ieu na bodek teh ieu tah. Jadi belati nya teh lain ka beuteung aing eta tah ka bubundelanana. Ku batur pajar hebat bae aing. Geus loba omong geus pokona mah hebat bae aing lah. Jadi jelema katipu. Mantak ge awewe ge loba katipu ku santri. Pajar loba duit tah padahal henteu. Ngan kulantaran awewe na dege lain hayang duit yang nama hayang ge sorga bae. Dasar siapa teh mondok. Atuh kami mah mondok ji. Mentek awewe na ge atuh geus kieu meureunan geus takdir ilahi cek kitu. Pasrah geus lah pagahan kula bae lah. Awewe ge langsung minta dipagahan ka salakina. Yo. Pagahan, maju naon heula atuh cenah ka Amil. Langsung ila mana lawa mila pindah itu amilin
ngomong pamajikan ieu mah hartina naon Kak hartina waruhan siram hotdog garmuhayan sanyana pirang-pirang amil jumlahna 100 deh kakula doang meureun 100 kono sajian mau batin 100 henteu siapa gitu amat gaji segitu jadi pamajikan lagi bingungan ka santri dah kakak mah 100 ge kakula meureun kono sajian mau batin 50 ai sia mah ieu mah ti dituna entahlah mau aing moal ngaji lah jadi pakai hese-hesena cak almarhum abah ge tiki prawira eta boga santri nu hese teh pamajikan maksudna ngajar pamajikan tilok nurut heran nu sajen mah narurut kabeh eta buktina tah ambil 100 bae lah kakula doang meureun nu sajen maunya 50 meureun enggak ngaji enggak datang kadinya doang nah iyalah urang lamun boga pamajikan santri nikmatna luar biasa Masya Allah teu kudu hese urang ngadidik rukun wudu teu kudu hese ngadidik rukun salat teu kudu hese baca Quran ngeunaheun jasa urang salat ti penting Allahu Akbar pamajikan nurutan ye coba mun lain santri ye tahajud ge deukeut aing bae meureun awe mah kos kitu kan tapi lamun pada santri Masya Allah Kak tungguan Kak kunaon kula ge hayang milu tahajud ulah geus neng mah geus ulah tahajud geus peureum bae ngurusan anak henteu ih engke kakak ka surga mah nya kula ka neraka henteu ulah neng mah henteu kula mah ngilu bae milu nya Allahu Akbar menang 2 rakaat ngajebleh ieu dadana dibuka atuh geus ki Nurjaya kieu bae aing sih ieu sabenerna tahajud menang sabaraha rakaat teu beres tuh kan tadi cek pamajikan atuh ka sarua ibadah ieu kan atuh geus aya kos kitu mah lu bentek aya kieu tah santri mah begitu nyaritakeun Pak Agul Bapak polisi malam tahajud saya alhamdulillah bisa 10 rakaat hebat kalau itu Pak TNI saya bisa 20 rakaat mantap Masya Allah ini pedagang saya alhamdulillah dari jam 2 sampai subuh mantap pas kiai Pak Kiai semalam tahajud saya alhamdulillah urusan tahajud sih yang penting saya mau melek aja semalam sampai di mana itu mulai dari jam 1 sampai jam 8 melek terus saya kok hebat amat Pak Kiai apa resepnya nggak ada apa-apa coba polisi tanya saya baca sholawat TNI saya ada ayat supaya kuat alhamdulillah ini pedagang sama Pak Kiai saya mah resepnya sedikit telur sama madu sama jahe dikucek diminum alhamdulillah dari jam 1 sampai jam 8 kuat tah tanyakeun ka nu panjawikeun opat di jero tah atuh pokona santri mah kos kitu ngomongna batur mah kuat salat geuna mah kuat eta madak loba katipu ku santri mah tuh kan para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah lamun urang jaritakeun kahirupan santri model aneh resep tapi pika sebelum mentak bangsa polisi TNI nya nanti bingungan gak santri mah anu sekolah anu teu pernah mengetahui tentang santri bingung kakula besok nanya pakai santri ada berapa di situ nanya mau mondok apa enggak sih enggak cuma nanya aja enggak usah nanya pokoknya santri mah puyeng emang kenapa santri saya ini rekenannya mah tulisannya ada 1000 tapi kalau saya manggil mau kerja 5 juga susah santri mah kos gitu tapi lamun deuk nyalateun Pak Masya Allah isi ngamurudul kieu budak santri aing kabeh tah lain nah mata moal kahartieun jelema nu teu mondok nyaritakeun pondok pesantren nyaritakeun santri moal kaharti urang nyaritakeun santri sote jeung santri atau lingkungan santri udah Cisoka mah aja santri kabeh lah hiji 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 nu lain santrina nah iyalah kahirupan santri
sederhana di bawah sederhana secara lahiriah, tetapi lantaran guruna ditugaskan ku Gusti Allah untuk menggali kolbuna, berarti secara maknawina santri adalah penduduk surga. Masya Allah. Ulah amin tuh si jalan santri. Tadi aku sih mah teu pernah. Pokoknya nu teu pernah mondok mah teu nyaho, nu teu pernah nyansen teu nyaho. Teu nyaho cai diseduhkeun ka kerak hayang nginum jasa, aju diinum lok kita tadi da karak bondok kuru menang sabulan ulah ditimbang lain tuh cai kerak eta. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kakarak datang ke sabaraha lawang masih kene aya 3 lawang deui insyaallah. 2 lawang deui wah ieu waktu geus samporet ieu mah sakadar bahwa Allah ngutus nabi diperlukeun jang umat. Kitulah sunnatullah, Allah ngutus ulama warasatul anbiya. Allah ngutus ulama-ulama tergantung martabat-martabat ulama. Nah, nu jelas diutus ku Gusti Allah jangan gali kolbu manusia. Lamun ngagali emas rintanganna luar biasa, ngagali batu bara pohara rintangan anak, ngagali sumur rintangan anak, komo ngagali kolbu. Nu mantap lain lalagaan perjuangan seorang kiai. Sampaikan ke aya pondok pesantren bertahan, majelis taklim bertahan, muridna alhamdulillah aya anu geus bisa ngamalkeun, eta berarti geus hasil berjuang. Rintangan-rintangan geus dilalui ku manehanana. Lain lalagaan loba anu ti geuse jadi kiai teh. Loba anu ti soledat jadi kiai. Menghadapi rintangan-rintangan anu lain lalagaan rintangan-rintangan anak. Doa kurang doakeun mudah-mudahan para kiai dibere talaleger, dibere kuat istiqomahna, dibere kuat keyakinanana, dibere mantap keyakinanana ka Gusti Allah. Santrina sarua mudah-mudahan dibere istiqomah, dibere hasil maksud, dibere ilmu anu manfaat, dibere bisa ngamalkeun anak kitu kene masyarakat takwa mudah-mudahan dibere cinta ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta ka para aulia Allah, cinta ka para ulama-ulama, kabelah dieuna cinta ka para santri-santri. Terakhir orang doakeun almarhum almaghfurlah batur kula para sok lalagaan kitu kene atuh naon nyara saluhureun tetapi akrab alhamdulillah. Cilongok saat-saat anu dipentingkeun nyana datang kitu kene kula pernah ka dieu nikahkeun terbayang bahasa-bahasa jeung tingkah-tingkahna jeung keakrabanana tanpa aya sekat antara khususna kaula jeung anjeunna. Urang doakeun mudah-mudahan sakabeh dosana dihampura ku Gusti Allah, dilegakeun dicaangkeun di kuburanana, tarima amal ibadahna ku Gusti Allah, dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Berikut istri tercinta anu geus leuwih ti heula kitu kene guru-guru urang mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana tur dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nu ditinggalkeunana mudah-mudahan dibere sabar jeung tawakal. Urang kabehan nu hadir di dieu khususna umumna muslimin muslimat mudah-mudahan husnul khotimah. Bi barakati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cekapkeun sakitu hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana. Doakeun sim kuring ngadoakeun ka sadaya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim.
Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.